Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang sadayana dipanjangkeun yuswa. Urang nuluykeun hanca mitra masih dina judul janji nu mawapati. Sumaga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos. Bang Dario, Biratmi, itu deui hidup yang pendek. Ade obat kudu sabar. Tarima ieu kanyataan ku hate anu ikhlas kalawan sabar. Sabab hirup jeung huripna manusia geus aya anu ngaturna. Peuting ieu Nyirasti geus nepi kana waktuna kudu mulih ka jati mulang ka asal. Urang salaku manusia anu dibere rasa geus sawayana lamun ngarasa dalangsa. Tapi kade ulah katutuluyan. Sabab eta teu hade samalah bisa jadi dosa. Tah kulantaran kitu mending oge hayu ayeuna mah urang babarengan doakeun Nyirasti supaya menang pangampura ti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitu ceuk palebe mere pepeling ka sararea sarta ngajak ngadoakeun ka Nyirasti anu geus mulang ka alam kalanggengan. Tah leres palebe atur nuhun kana piwajangna. Walon Mang Dario hatena sadar sarta narima kana pepeling ti palebe. Pabi saterasna ayeuna kumaha palebe? Celeungkeung Pak RT tumanya bari ngareret. Ya, atuh urang karamitan we ku sararea. Sabab lamun kudu dikurebkeun ayeuna mah geus penting teuing. Jeung deui geus carapeun jalma anu rek marantuana. Nah, isukan hayu urang bebarengan mulasara layon Nyirasti. Sakumaha ilaharna sarta atur sahade-hadena. Ya mangga atuh kitu oge kumaha saena we teu kalangkung palebe. Walon Pak RT nya geus kitu mah anu araya di dinya terus karembit. Tapi aya oge anu terus baralik. Layon Nyirasti rurubna diganti ku samping kebat sarta pada ngariung ku sararea. Aya anu babacaan, aya oge anu ngaraji. Sakabehna husu ngadoakeun ka arwahna sangkan meunang pangampura ti Pangeran anu Maha Kawasa. Peuting beuki jempling mitra. Awana karasa beuki tiis sarta teu karasa geus rek nincak ka janari leutik. Hujan ibun geus turun, bentang baranang pating kariceup di awang-awang. Kesugri kaum dangu. Caturkeun isukna di imah Mang Dario geus ngaliwud loba jelema, tapi nya teu barisa asup kabeh da puguh heurin pagagelat. Kolot-kolot lalaki geus ngariung sarta dibere tugas ku Pak RT. Aya anu arindit ka astana, aya anu nyarieun padung jeung sajabana. Kurudul atuh loba awewe anu daratang, aya anu lengoh, aya anu mawa duit, aya oge anu naranggeuy baskom diareusian ku beas. Ya nya kumaha mimitina ieu teh make jeung aya kajadian kieu. Jeung deui boga pasoalan nyaho Nyirasti teh beut ngadontegan lasan pati ku jalan lucat ka jurang. Ing kuring bejaan PRT. Ceuk Bah Atma anu harita geus aya di dinya. Bilu ngariung guyub jeung batur. Duh, abah puguh ge batak kaget jeung batak baluas. Meni asa ngimpi nyaksian kajadian kieu teh. Sacongobo koge kuring teu jangka lamun Nyirasti rek luluasan. Tapi ari ku pasoalanna mah teu nyaho kuring oge da anu apal pisan mah tang tumang Dario sakulawarga. Jawab Pak RT anu keur diuk kituna teh beri ngusapan jangotna.
Penting teh kuring oge kadenge kana beyanya. Tapi hampir. Tapi hampura we teu bisa milu neangan. Sabab cara pekeneh da punggu berang da geus udar ider ka ditu kadieu neangan jalma nu rek beuli munding. Nah abah make rek diical sagala munding teh. Ceuk Pak RT nanya bari neuteub. Atuh da anu ngurus si Ocin geus teu katanagaan. Loba teuing cabak teu punggu sagala ku sorangan. Abah ari jang Pardi nah nerus cicing di kota. Nya si Pardi mah nerus cicing bubuara di kota jeung wakna. Komo deui ayeuna mah geus rumah tangga kuring teu bisa nyarek. Da punggu geus kitu kahayangna, teu betah di lembur cenah ngomongna teh. Ceuk Bah Atma harita ngomongkeun kaayaan anakna. Ya teu nanaon atuh bah rek di kota, rek di lembur oge anu penting mah cara geur we. Harta bisa ngajalankeun kahirupan sahade-hadena. Nya kitu pamenta kuring oge Pak RT. Sabot keur kitu. Torojol harita pelebe mere beja lamun urusan ngurus layon geus beres sapuratina. Ya geus kitu mah bring layon Nyi Rasti digarotong. Sarta dibawa heula ke masjid terus disolatkeun. Telila geus rengse terus digarotong ku opatan. Satuluina bring dijajabkeun ka astana. Anu jajab ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang. Sararea pada hayang nembongkeun ka nyaahna ka Nyi Rasti. Sorat tahlil kadenge ngagrenggeng mata keueung jeung mata ketir. Kasugri kaum dangu sadatangna ka astana rak bae ngurebkeun mayit sakumaha mistina sarengsena dikurebkeun palebe terus maca talqin disaksian kuno haladir sarta dipungkas ku biantara minangka ngawakilan kulawarga Mang Dario anu eusina nganuhunkeun ka sararea anu geus marilu bela ka Nyi Rasti. Tepoho menta dihampura, menta doa, saterusna disambung mere pepeling, ngingetan kabalaria anu nyata tetela gening hirup urang teh katungkul kupati paeh teu nyaho dimangsa. Kesugri kaum dangu. Sanggeus sagalana rengse bring baralik sora dampal suku kadenge patinggar blig. Rasa asa geuman. Hampir sakabeh jelema teh jerempe bae eueuh anu cacarita. Jang pendi lempangna sosoloyongan. Lengkahna beut asa teu napak. Mang Dario jeung indungna teu dijauhan da puguh hariwang bisikuna naon. Anu jarajab harita terus bae lalempang di tengah jalan narungtutan papisahan satuluina mah sararea marulang. Kaimahna sewang-sewangan. Gancangna carita 7 poe geus kaliwat. Urusan anu aya pakuat pakaitna jeung Nyi Rasti sagala rupana geus rengse. Kaayaan Mang Dario sakulawarga geus biasa deui. Ngajalankeun kahirupan sakumaha ilaharna. Kocapkeun wanci pasosore. Jang pendi kekara balik tos udar ider. Sarengsena mandi terus gek diuk ditepas. Panon melong kaburuan ningalikeun barudak anu keur arulin. Tapi sanajan kitu, pikiranna mah rada malaweung. Samalah jadi rusras inget deui ka bangsa anu can lila kaliwat. Yang kerenaon hidup teh kalangah hulang geuning, kawas aya anu dipikiran. Ulah sok ngalamun pamali. Ceuk Mang Dario harita norojol ti jero. Henteu Pak, teu aya anu emotan. Ngan eta abdi teh masih kene sok emut kana waktos anu tos kalangkung. Yah geus we anu katukang mah tong dipikiran. Tong dipikiran deui ceuk bapa mah. Ayeuna mending oge urang puseurkeun ka hareup.
Lantaran lamaran kahirupan urang kahareup teh masih kene manjang. Pak, kumaha pami abdi rek ngantunkeun ieu lembur nah kawidean? Ceuk Pendi harita tumanya kanu jadi bapakna. Maksud hidup teh hayang idik di dieu. Laras Pak kitu maksud abdi teh. Tapi ari rek indit teh indit ka mana Ujang? Ceuk Biratmi harita norojol bari bawa cai kopi 2 gelas. Sok ditunda luhur meja gek diuk gigireun salakina. Terus neuteup kanu jadi anakna. Nya ka mana we atuh mah milarian pangalaman. Dari kedah di dieu wae mah abdi teh asa berat. Margi sok emut bae ka almarhumah Nyi Rasti. Sarta sok terus kacipta deui waktu manehna ngoleang ka jero jurang. Nya abdi teh sok ngarasa dosa lantaran teu bisa nyegah kana eta kajadian. Nyatang tuh kana kituna teh sarta mah oge ngarti. Tapi lamun hidup rek indit ti dieu nya kudu puguh heula tujuanana. Bener caritaan mah hidup teh Ujang. Kudu puguh heula atuh tujuanna. Rek ka mana inditna? Sarta naon anu rek ditianganna? Nya lamun geus jelas, kakara bapa jeung emak rek ngidinan. Ceuk Mang Dario nyaritana daria pisan. Mak, itu deui bapa. Pami perkawis eta mah ku abdi parantos di emutan. Sarta tos gaduh tujuan anu pasti. Sajabi ti kitu tekad abdi oge tos buleud. Insyaallah moal tiasa robah deui. Walon Pendi ngomongna teu eleh daria, da puguh hayang bisa ngayakinkeun kanu jadi kolotna. Sarta hayang dirojong sagala paniatana. Oh, kitu. Cing pok atuh caritakeun. Naha naon anu jadi tekad hidup teh? Ceuk Mang Dario bari neuteup ka anakna. Ieu Pak, pami jelas nama dina waktos ayeuna terus terang abdi teh hoyong niiskeun pikir nyirnakeun rasa. Ya, Sangkan hate ulah loba marojengja sarta ulah seueur emutan anu teu parugu. Anu akhirna inggis kacanda ku sakaba-kaba. Nya abdi teh gaduh niat nyaeta hoyong masantren. Hoyong diajar neuleuman ilmu agama anu tangtos bakal nyandak mangpaat dina kahirupan dunia rau akhirat. Tah kitu Pak. Pendi nerangkeun anu jadi pamaksudana sarta dibarandungan ku indung bapakna. oh jadi kitu kahayang hidup teh. Nya alus pisan atuh ari boga paniatan anu sarupa kitu mah. Sarta bapa oge satuju jeung reueus deui ngabogaan anak anu pikiranna kawas hidup. Da geuning di lemur urang mah ayeuna jarang barudak ngora anu daraek nyiar ilmu di pasantren teh. Nya moga-moga bae atuh dina hiji waktu ilmu anu dipiga boga ku Ujang teh bakal mawa guna jeung mangpaat pikeun balarea sarta bisa diamalkeun sahade-hadena. Nya benar Ujang lamun kitu mama oge satuju kana paniatan hidup. Tapi naha kira-kira rek di mana hidup masantren teh? Ceuk Biratmi anu jadi indungna sarua satuju kana paniatan anu jadi anakna. Nya perkawis eta mah abdi oge can terang mah. Nah di mana sakedahna abdi pasantren. Margi teu acan gaduh wewengan masih poekeun. Jawab Pendi bari melong ka bapana anu keur diuk bari ngalinting daun kaung. Soal eta mah teu kudu salempang. Lantaran bapa oge apal di mana ayana pasantren. Lantaran baheula pernah datang ka ditu basa diajak ku palebe. Ari tempatna kawilang jauh lamun ti dieu mah. Tapi bisa naik oplet. Di mana pasantren teh Pak? Ceuk Pendi meuni curing hak ngadenge kitu teh hatena ngarasa bunga. Ari ngaran lembur mah Ciburial eta teh Jang.
Tah tidinya lamun teu salah aya hiji pasantren. Tapi teu pati gede sarta muridna oge teu pati loba. Tapi teu jadi persoalan ngeunaan eta mah. Sabab anu penting mah nyiar elmuna. Tah eta pasantren teh dipingpin ku saurang sepuh anu linuhung. Sifatna ulas asih, sopan santun hadap asor. Ya kasasama sarta ngahargaan ka balarea. Estuning luhur budina sae akhlakna. Ya pokona mah hampir teu aya cawadeunana. Tah, lamun hidup daek, ku bapa rek dijajabkeun ka ditu. Tapi teu bisa poe isuk lantaran boga hanca pagawean anu can rengse. Tah kumaha lamun pagetok kira-kirana ujang satuju? Mang Dario tumanya kenu jadi anakna. Mangga Pak, abdi satuju. Walon Pendi menihaget ngajawab. Paromana katara marah mai. Nya syukur atuh. Ayu pageto urang indit. Tah mimiti ayeuna sok atuh geura sasayagian kerebekalna. Ngarah dina waktuna sagalana geus tarapti. Ceuk Mang Dario gap kena cai kopi anu geus rek tiis regot diinum. Urusan kerebekal nama tong salempang. Sagala rupana ku emak tang tu bakal disadiakeun. Hidup mah tinggal nyebutkeun we sakirana naon anu rek diperlukeun pikeun bawaeun. Celenggeng birat mimilu nimbrung sarta terus nyanggupan rek nyadiakeun naon bae anu sakirana diperlukeun keur bawaeun ka pasantren. Sanajan munggu hate mah rada berat lantaran tang tu bakal pajauh jeung Pendi. Nya nuhun atuh mak. Nya saenggeus kitu mah prung bae ngobrol ngaler ngidul teu puguh juntrungna. Tapi akhirna balik deui kana urusan anu tadi. Sanggeus heuleut 2 poe ti harita wanci isuk-isuk Mang Dario jeung Pendi geus saragedangdan. Bawaeun keur bekel geus sayagi. Samemeh indi teu poho amitan heula ka babaturanana nyaeta Jahri jeung si Ohim da puguh bisi leungiteun. Nya teu burung atuh duanana oge rada kaget ngadenge kitu teh tapi saterusna mah ngadoakeun. Sarta pada ngarojong kana pamaksudan anu jadi sobatna. Sanggeus amitan kanu jadi indungna. Bral duanana miang ninggalkeun lembur Cibedug anu geus neunden carita kapeuri jeung katineung. Kasugri kaum dangu. Mangsa alam ngarayapna teu karasa beurang deui peuting deui waktu terus gonta-ganti. Beak poe ganti minggu, beak minggu ganti bulan, tutup bulan jebul tahun. Itu jeung kitu bae eueuh leureurna. Anu akhirna 25 tahun geus kaliwat. Kaayaan di lembur Cibedug geus loba pisan robahna. Pangwangunan ayeuna leuwih maju lamun seuk dibandingkeun jeung ti heula. Samalah ku ayeuna mah geus aya listrik. Nyaeta salah sahiji program pamarentah listrik masuk desa. Tapi nyaeta oge kakarasa wareh mitra can bisa sakabehna. Nu sejena mah aya keneh anu ngagunakeun lampu minyak tanah sabab gumantung kana kemampuhan tarap kahirupana anu pasti teu sarua. Aya jelema anu cukup, aya anu leuwih, tapi aya oge anu kurang. Ya memang kitu ilaharna kahirupan manusia di alam dunia. Mitra urang guar deui carita anu geus lila katunda. Nyaeta ngeunaan Pardi anu hirupna teh geus lila ngumbara di kota. Disaprak ngawangun rumah tangga jeung Neng Lasmi nepi ka mangsa harita kahirupana kawilang senang. Dapuguh kayaan jadi jalma anu berat beunghar. Bro di juru, bro di panto ngalayah di tengah imah beuncir leuit loba duit. Pabasaan kitu teh lain ngan ukur bobodohan mitra.
Pardi ngabogaan anak 4 urang anu umurna teu jauh jarakna paling oge beda 2 tahun. Anu cikal ngaranna Dani, umurna geus nincak kana 24 tahun. Anu kadua ngaranna Sarip, anu katilu awewe katelahna teh Neng Lisna, anu eta mah geus rumah tangga tapi anyar keneh. Ari anu kaopat bungsuna ngaranna Neng Epa, anu kakara lulus sakola. Kocapkeun dina hiji poe pareng harita teh pasosore. Pardi keur diuk dina kursi di teras imah bari anteng maca koran. Ama mangga ieu kopina. Bulasmi sor ngasongkeun kopi jeung lalauhna sok ditunda di luhur meja gek diuk gigireun salakina. Panon melong ka hareup ningali kekembangan anu keur marekar. Nuhun atuh Bu, dajeungnya na amat teh hayang cai kopi ceuk pikir teh. Kabeneran ibuna norojol. Nya anteu tela mending ngarti sarta teu kudu dipenta. Teu tela teu nyalahan boga pamajikan teh, keur geulis jeung denok teh ngarti deui kana kahayang salaki. Ceuk Pardi bari ngareret ka bojona. Terus nutupkeun koran sok ditunda ragamang kana cai kopi. Regot diinum saeutik-saeutik bari ditiupan. Ama mah menit tiasa we nyarios teh. Walon Bulasmi bari imut, nya oge ayeuna kasebut umurna geus teu ngora siga baheula, tapi masih keneh katingali geulisna. Malah tukang dongeng ge bogoheun. Ibuna. Naha kamarana ari barudak. Beut asa jempling kieu di imah teh meuni tiiseun cuang cieu ngan ukur duaan. Pardi nanyakeun anak-anakna anu memang saurang oge teu katingali. Nya puguh tadi teh Dani jeung Sarip mah arindit. Cenah aya perlu kababaturan rek nguruskeun masalah pagawean. Walon Bulasmi nerangkeun ngeunaan anakna anu lalaki anu memang areuweuh di dinya sarta bebeja rek aya perlu urusan pagawean. Oh kitu. Terus ari si bungsu ka mana? Geuning teu katempo. Ari Neng Epa mah cenah rek nongton film ka bioskop tadi teh. Uluh. Baru krek nonton ka bioskopnya. Tapi naha wayah kieu geus indit. Da beurang kene atuh ieu teh. Nya, tapi kawasna meureun rek arulin heula jeung baturna. Da kitu atuh geuning ari budak ngora mah karesepna teh ukur ulin. Nyakeun bae atuh. Da ama oge ngarti jeung deui sarua baheula mah. Ama oge sok resep ulin jeung batur. Atawa ngadon nguseup di muara. Lamun teu kitu ngurek belut di sawah. Ukur kitu we sapopoe teh. Ceuk Pardi harita bari seuri. Pas inget deui ka mangsa-mangsa ka tukang mitra. Waktu keur ngora anu geus lila kaliwat. Sagala rupana beut ngalangkang dina sawangan. Ibuna, tetela geuning geus lila nya urang hirup babarengan teh rek sarta teu karasa umur geus rek maju ka kolot. Barudak anu 4 geus darewasa. Samalah urang teh geus boga minantu. Tapi ku ayeuna mah sok rajeun bapa teh mindeng inget ka lembur. Karasaan teh geus sono hayang ningali alam padesaan. Jeung hayang panggih jeung babaturan bapa baheula. Sigana mah sarua ayeuna geus karolot Bu. Lamun sakirana ama aya niat hayang pindah deui ka lembur, nah kira-kira ibu satuju. Ceuk Pardi harita ngomongna bari neuteup ka hareup nyawang ka jauhna. Kumaha maksad ama teh? Bulasmi tumanya bari neuteup ka salakina. Nya,
urang pindah ke lembur maksud amate urang tetep tumatep cicing di ditu. Lantaran amate geus asa bosen hirup di kota teh da geuning ditambah ka dieu teh beut asa tambah rengheng sarta loba dedengean. Cindek nama amate geus teu betah lah. Jeung deui di dieu oge ama geus eureun digawe. Aku sabab kitu mending balik ke lembur nya ari di ditu mah atuh urang diajar ngurus pakaya da loba atuh ditinggal kolot ama teh anu salila ieu apan sagala rupana diurus ku si Ocin. Kitu ceuk Pardi. Atena geus buleud hayang mulang deui ka lemburna. Nya ari kanggo abdi mah mangga teh teuing ngiringan we kumaha ama. Samalah satuju pisan margi apan abdi mah ti kapungkur oge hoyong ngalih ka lembur teh. Tapi kumaha pami barudak nah bakal satuju kitu? Nya hadena mah urang bada mikeun we atuh lamun geus baralik mah. Mitra, cageulai carita urang tunda heula nya. Insyaallah kit urang lajengkeun deui. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.